para mitra kaum dangu, wayah kiwari dicaturkeun di tengahan wengi. Salimpe rungsingna hate kayaan kaluargi Bah Khohir kiwari ngajantenkeun eunteng pikiran khususna ka Bah Khohir. Nanging ngaran-ngaran sepuh baheula teu sabong-blongna boga kabisa teu caraning di zaman kiwari para mitra. Angin peuting karaos tiis nyulusup ka sumsum tulang, sora lolongan anjing ti alas bulang sakapeung kadanguelan ku kabawahna hiliwir angin. Ngantara biasana eta Bah Khohir ku ngopi jeung ngabeulem menyan. Sakapeung katingal tina bibirna siga nu jampe-jampe, sakapeung oge seselah nyedot kana ududan bako nu dilinting jeung pahpir wayang. Nu horeng si mana horeng, Bah Khohir teh nuju ngatek ngabuka batin. Anu ngarasa kadatangan sabda pangrasa jeung pangrungon tina kabisana cara kolot zaman baheula. Teu biasana. Asa nyata kadongkapan sabda ku sora goib nu ngadadak maksa muka kana kabisa diri. Aya naon jeung aya naon ieu teh. Nepi tarat-tarat disasari kedah peuting kieu awak teh dirasa teu geunah cicing. Gerentes leutik Bah Khohir nu ngarandapan rasa dina diri nu aya patulatalina jeung hukum kagoiban anu dirasa. Teu lami Bah Khohir ngatek ku jempling cicing, meuremkeun soca pangningalan batin ku ngatek aji-aji sarining wening ati pundu teh diri kembang wangi sarengge kuning pangdenge bulan brai papadang pandelenganana. Teuing rupihalna naon nu dikengingkeun ku Bah Khohir harita para mitra. Asaku aneh sakapeung gogodeg dewe ku siga ningali gagambaran nu ditinggalna. Nanging teu lami Bah Khohir ngabuka soca teras ngarenghap asaning jelma nu kenging kakagetan. Anu saukur dipahaman ku pribadina bari dilenyepan dina ayana. Dikawitan peuting ieu bakal mulai kabuka ieu sagalana. Tapi sanaos kumaha kuring kedah ngemutan heula ka sadayana. Teu kakantun ieu teh ka pamajikan dewek anu pamugi we. Tiasa diwara dina nyatana. Duh Gusti Pangeran abdi, ukur ka Allah nu janten tujuan abdi. Teu aya daya jeung upaya angin kersaning anjeun nu ngagaduhan hak sagala rupina. Kocap Bah Khohir bari nyedot deui kana ududna. Tur tadi kemenyan anu dibeulem teras beak kabawa kuruhakna uang wageni teh para mitra. Anu janten cukang panganteur kana adat caraning kaayaan kolot karuhun baheula nu sakapeung masih kalestari nepi ka kiwari. Saparantosna rengse dina ragat sagala hal anu memang diberesan harita ku Bah Khohir di tukang. Tur Bah Khohir muru ka kamar Nyi Lastri, ngetokkeun panto kamar Nyi Lastri dina waktos peuting harita. Tok 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 sora panto teh diketok teras ditembal ku Nyi Lastri ti jero. Saha di luar? Tembal Nyi Lastri. Nu hudang tina kulemna pedah kadangu panto kamar anu diketok. Abah Neng, sakedap Lastri diantos ku abah di ruangan tamu geulis. Beja Bah Khohir ku ngangkir linggih ka Nyi Lastri dina peuting harita. Teras Nyi Lastri rikat hudang mukakeun panto jeung kaluar muru karohangan anu memang kantos ditunggu ku Bah Khohir dina nyatana para mitra. Kulan abah, aya naon? Dupi abah teh peuting kieu kaketok sareng ngangkir Lastri karohangan tamu. Ka mana Abah? Taros Nyi Lastri nu memang ngaraos heran dina ayana Bah Khohir nu ngangkir anjeunna supados hudang di peuting harita. Mama nuju kulem Neng. Kieu ieu teh Lastri, abah teh kenging ilamat gaib anu teu biasana perkawis kieu teh kaalaman ku abah. Nanging Lastri mah cekap sing percanten weh ka abahnya. Kersaning Allah ieu mah. Abah ukur ngimutan ka Lastri sateu acana Lastri salah kapimilih dina pilihan hirup. Bah Khohir coba medarkeun obrolan di peuting harita ka Nyi Lastri anu memang masih ngajantenkeun patarosan bingung kangge Nyi Lastri dina maksudna. Maksudna kumaha ieu teh Abah? Lastri asa bingung sareng kirang paham kana maksud anu dikocapkeun ku Abah ieu teh. Aya naon saleresna Bah? Nyi Lastri malik naros palai kategesan pangjelasan ti bapana
anu kantos nyieun kabingung paham ka Nyi Lastri harita. Sumuhun gelis, kieu maksud Abah. Abah dek kadongkapan habar ti bangsa lelemput. Anu janten bakal kadatangan tamu saurna teh isukan peuting ka keluargi urang. Nu dihususkeun pamaksudan ti dua lalaki. Di antawis dua lalaki eta teh bakal datang anu dianti-anti ku Lastri salami ieu. Bah Khohir sakedikna muka maksud tina hasil sabda gaibna ka Nyi Lastri. Anu ngajantenkeun rasa kabungah nu ngadadak ngabentakeun soca anu satadina masih kasimpayan ku rasa ngantuk eta Nyi Lastri teh. Maksud Abah teh Kang Sobri kitunya bah. Janten Kang Sobri bakal datang isukan peuting ka dieu. Tembal Nyi Lastri nu cobi nebak maksud kana pangucap Bah Khohir tadi bari ku sakapeung ngagenggem jari jina bari diangkat-angkatkeun nu siga kabungahan dina samantawis dangunana para mitra. Sumuhun Lastri, Sobri bakal datang isukan peuting. Nanging sate acana Abah bade naros ya. Satemena ka Lastri ku cara hate jeung batin Abah. Bah Khohir ngalereskeun panebakna Nyi Lastri ngeunaan perkawis bakal dongkap namang Sobri diisukan peuting para mitra. Mangga Abah bade naros naon nu bakal ditaroskeun ka Lastri. Sajujurna Lastri bakal ngawaler ku sajujur-jujurna Abah. Tembal Nyi Lastri bari ngarasa rek ditaros ku bapana nu ngarumasakeun kana masalah pribadina. Ih Abah mah sanes bade naros rupiah hal nu lain-lain Lastri. Sanes bade naros pribadi laku lampa Lastri sanes. Sanes kana perkawis eta. Nanging bakal naros teh nah Lastri apal ka Sobri salaku salaki Lastri. Bah Khohir naros kusiga teu acan pendak jeung Mang Sobri para mitra. Hari Abah si kumaha nya apal atuh Abah Kakang Sobri mah moal pisan katuker dato selami atuh Lastri teh sasarengan sareng Kang Sobri. Hari Abah naros kitu naha Abah teh tos poho kararai Kang Sobri atanapi kumaha Abah. Taros Nyi Lastri asa ku heran deui kana patarosan ti sepuhna para mitra. Sanes eta Lastri anu dimaksud ku Abah mah sanes. Istuning Lastri pasti apal kana sifatna Sobri lahir jeung batinna. Teges maksud Bah Khohir ka Nyi Lastri deui dina munggahan patarosanana. Sumuhun Abah, istuning terang Kang Sobri teh sabar jalmina jeung getol ibadahna tarapisan wantun jalir kana janji. Jail kaniaya komo pisan agul ku sifat sombong, asih sumerah jeung deudeuh. Silih hormat ka sasami kitu nyatana Abah. Waler Nyi Lastri ka Bah Khohir anu negeskeun deui kana rumasana apalna ka Mang Sobri para mitra. Sae upami kitu mah nu pamugi Lastri engke bakal ngartos mun dina wayahna nyaeta isukan peuting tepatna mah bakal kadatangan ku Sobri. Ku kituna bakal dipiwarang masak ma oge ku Abah ke beurang sabab urang bakal kadatangan tamu agung ieu teh anu janten kabagian Lastri salaku anak Abah hiji-hijina neng. Nyi Lastri ngaraos bunga asa pinuh ku kembang kasengitan. Rasa hatena nu salami ieu tunggara jeung alang layung istuning asa ku kaubaran ku peja ti bapana nu ngajanteunkeun palai enggal-enggalna ninggang mangsa prak anu dianti-antina diisukan peuting. Harita aranjeunna teras lebet ka kamar sewang-sewangan nu digambarkeun dina ieu carita anu dilanjeungkeun kana kulem di masing-masing tempatna. Para mitra kaum dangu, wayah isuk geus tumiba, hayam jago masih aya nu sakapeung mulangkong korongokna, manuk-manuk oge ting aracled kana dahan jeung ting caricit ku nyambut bungahna wayah nu seger kacida. Maklum caraning di pilemburan para mitra, hawana kalingkup kabut tapi nyieun kabetah pikeun saha wae anu aya di eta lembur. Tara-tara tisasari Bah Khohir asa ku bungah nyambut poe dina harita. Kitu oge jeung Nyi Lastri anu teu biasana pinuh rasa kacenghar nu tara katembong ti biasana. Mas Sarbini parantos nyondong di dapur nu memang oge milu ripuh ku ngasakan lauk. Beja ti Bah Khohir jeung Nyi Lastri peuting ieu bakal kadatangan tamu nu istuning bakal kapilih salah sahijina ku Nyi Lastri. Numutkeun kengingna beja Mas Sarbini oge pinuh taroseun nu memang oge ngarasa panasaran para mitra. Lastri anak ma, ieu beja teh leres.
Kayak penting bakal aya tamu teh Neng. Magening teterangnya ku ayana beja ieu ujug-ujug ngadadak wae Lastri jeung Abah teh. Sinarieun aya nama asa pinuh kabungah Lastrina oge. Taros Mas Sarbini nu memang ngaraos panasaranana nampi wartos ti Bah Khohir para mitra. Sumuhun emak, leres pisan bakal datang. Sapa penting basa makulem teh anjeunna ngutus utusan nu nepikeun salam malihan bade dongkap dina ieu penting emak. Waler Nyi Lastri nu memang geus aya paduna alesan jeung Bah Khohir dina ngawaler mun indungna naros saperkawis bakal datangna tamu para mitra. Jalmi beunghar tante ieu teh Neng. Taros deui Mas Sarbini ka Nyi Lastri nu memang teu leupas watak jeung sifatna nu banget-banget kakurangan dunia para mitra. Sumuhun emak, jalmi beunghar malihan beunghar hate oge. Wah pokona mah cocok nu ieu mah pasti ku Lastri dipilih salah sahijina emak. Hah kitu atuh bunga emak oge ngadanguna pami Lastri bunga mah Neng. Emak mah ukur nitip ka Lastri poma. Neng teh ulah mandang rupanya sanaos goreng ari dunyana loba mah. Tarima wae pokona mah. Ulah mandang kiwari mah ku rupa sabab mun mandang rupa sanaos eta ganteng tapi lapuk dunyana mah bakal sangsara wae deui ieu teh Neng. Beja ucap Mas Sarbini nu kalingkup ngaraos bunga peda diisuk ieu mah anakna ge asa saluyu jeung sapamundut sareng kahayangna. Para mitra kaum dangu, singkat cerita wayah nu dianti-anti parantos nepi. Harita dina jam 10 peuting, Bah Khohir jeung Nyi Lastri teu ka kantun Mas Sarbini. Asa ham-ham ngaraos sangsi dina dongkapna warta, sabab nu dicarioskeun saurna bakal aya tamu anu datang nepi kiwari teu acan wae aya cirena. Sakapeung Bah Khohir bulak-balik ka hareup jeung ka jero siga nu bingung bari ngudud mah teu tinggaleun. Nya harita atuh Mas Sarbini teh ngawalan naros nya nyatana. Mana ieu teh Bah? Saurna tamu teh bakal aya anu dongkap nanging nepi ka peuting kieu. Teu acan wae aya dongkapna. Jabaning masak geus sagala rupa diayakeun. Nepi ka ngelehan ieu, make duit kangge mayar arisan. Kocapna Mas Sarbini nu pinuh kasangsian dina harita mangsa nu memang diantos-antos pikeun bejana nu aya bade tatamu teh para mitra. Sabar nih, antosan we. Pasti dongkap. Moal henteu. Sabar we. Manawi nuju macet di jalana. Ya pamugi we saenggal na tiasa dongkap atuh ah. Nyadek kumaha deui, teu sabaran ge da memang kuduna diantos. Ngan kabina-bina pisan ieu tamu nate deuh. Upami nepi ka teu dongkapna mah asa dibobodo uing mah. Walerna Mas Sarbini nu sakapeung bari ngipitkeun hiid kana dirina. Da karaos gerah oge awak kiwari teh para mitra. Nyi Lastri harita masih satia ngantos ku pinuh sabar. Malihani peuting ieu mah kuat geulis ka pandangna para mitra, sabab ku menorna dina riasan cara anjeunna di peuting kiwari kangge nyambut kadatangan eta tamu. Kalersan dina kayaan anu memang silih tembalna antawis Bah Khohir jeung Mas Sarbini, ngadadak kadangu sora uluk salam ti luaran nu teu sanes eta teh mangrupikeun salamna tamu anu diantos-antos kiwari. Sampurasun. Assalamualaikum. Salam tamu ti luar kangge anu aya di lebet para mitra. Waalaikumsalam. Mangga kalebet Jang. Bah Khohir kurikat nembalan jeung katutur kudu sanesna. Duh bagea ka dongkapan tamu ti arjasana ieu mah geuningan. Kiai Bakri kumaha Kang wartosna? Sambut sumea bagiana Bah Khohir dina kadongkapanana eta rombongan para mitra. Nanging benten sareng Nyi Lastri anu memang kurasa aneh ninggal hiji jajaka anu goreng patut. Sungutna kurada monyong jeung huntuna nungil ka hareup. Awakna cungkring jeung buukna galing. Kulitna hideung panonna bolotot. Nanging anapun Mas Sarbini benten galagat jeung Nyi Lastri sabab istuning nu dianteurna eta jajaka teh saukur-ukura mana hungkul bari mawa cangkingan nuelan ka sawang pisan nu eusina teh ngan saukur cau nangka. Nepi ka munjung minuhan genah cangkinganana harita teh cauna para mitra. Sikapna masih ngajagi sabab nu dihareupeunana teh yen istuning tamu anu wawuh jeung salakina komo pisan titrahning para kiai. Aduh, abdi mah nembe apal ieu teh ka bapa teh. Nanging salaki matos terangeun geuningan. Mangga calik Ujang.
Oge Bapak hapunten saya aya ieu teh duh suguhanana. Kocap Mas Sarbini ka para tamu dilajeng di ukabehanana. Nanging Nyi Lastri memang dikongkon ngadamel kopi kangge tamuna anu janten samentawis Nyi Lastri mah teu ngiring ngumpul. Ah nini, ieu teh Kiai Bakri ti lembur Arjasana bagian wetan Gunung Bulang. Dupi ieu teh batur sapagurun Abah kapungkur nuju mondok di Kiai Lawetan ye. Bah Kohir ku ngenalkeun Kiai Bakri ka Mas Sarbini. Anu tang tos janten ngertos sareng terang ayeuna mah eta Mas Sarbini kana pantesna Bah Kohir nu nyapa ngaran ti heula ka rombonganana. Oh kitu, sumuhun ieu teh Kiai. Kieu kaayaan kami teh. Di dieu mah lembur teh teu rada rame siga lembur nu sejen maklum. Kasisi pisan nu kasingkur ti lembur-lembur. Nanging dupi bagiana kami ku tiasana katamuan ku pangarsa teh teu ngajantenkeun ngirangan rasa hormat kami ka sadayana mun dupi kami teh bade naros dupi aya pikarsaeun naon ieu teh. Kiai dupi peuting-peuting kieu tatamu ka gubuk kami nun. Mas Sarbini nu ngawaler jeung heulaan naros dina sateu acana Bah Kohir naros ti heula ka tamuna para mitra. Hatur nuhun anu kasuhun nu dipayunkeun ti simkuring kanu gaduh ieu bumi geuningan. Anu kersa nampi kadatangan kami nu punten geuningan kapentingan ieu teh kami dongkapna. Nu mawi memang aya sakedik halangan di perjalanan anu ngajantenkeun katelasan dina kami sumping ka dieu teh geuningan Ba. Nanging dina perkawis kami namu ka dieu istuning aya maksad anu panginten teu jauh beda jeung batur geuningan ieu. Nyaeta nganteur kapalaina tuang putra simkuring nding jeung denganana ya. Ngan katelah kumu masih denggol. Pedahnya kitu putra simkuring teh memang denggol bentuk sirahna janten telahan kangge kaum umum ka anjeunna teh napak nun. Nyaeta anjeunna gaduh kapalai. Geus hoyong enggal gaduh istri. Sareng teh sanes pamaksadna putra simkuring teh katuju nyaeta kangge Nyi Lastri salaku anak ma anu saur beja. Anjeunna nuju lengoh datos ka kantun saurna teh ku salakina. Nyaeta langkung ti cara adat hukum segat jeung taklik dina bab perkawis nikah mah. Ku kitu na panginten jeung panginten ieu mah manawi panganteur kocap ti simkuring teh masih katampi peda tuang anak Abah sareng mah teh memang teu acan nampi maksad nu sami ti nu sanes sapertos maksadna tuang putra simkuring ka anjeunna. Boh atanapi sawalehna tina sangkaan kami tadi simkuring nuhunkeun kersana kangge diwaler saya aya dina nyatana Bah oge ieu Mas Sarbini. Kocapna Kiai Bakri nu nganteur pangjajab kocap dina medar maksad ku dongkapna di ieu peuting para mitra. Sumuhun kula nun. Memang satemenna yen anak kami teh Lastri nuju dina kayaan anu leres sapertos nu dikocapkeun ku pangarsa sepuh nembe teh. Nanging nya kitu hari kami salah ku kolot ngiringan kumaha anak. Nu kaditu nama engkin urang serahkeun sasarengan kumaha anakna. Kersa tanapi henteu ieu teh. Sareng oge memang parantos aya anu dongkap. Ku maksud sami sapertos kitu nya kamari-kamari. Nanging panginten teu acan aya anu cocok kangge anjeunna. Manawi sareng manawi nyacep ending tiasa katampi ku kaikhlasan anjeunna ti jero manah. Teu lami para mitra, Nyi Lastri datang. Tur kopi disadiakeun ka sadayana. Teras kasusur Bah Kohir nganteur pangucap ka Nyi Lastri.
Lastri anak Abah, hapunten satyajana Neng. Ieu teh Jang Ending, anak Kiai Bakri Arjasana. Hanjeunna dongkap ka dieu gaduh niat anu istuning palai ngalamar ka Lastri teh Neng. Sok sugan sareng sugan manawi Lastri bade nampi sareng enteuna Abah salaku kolot nyanggakeun sadaya-daya ka Lastri. Sabab teu aya anu ngawakeun iwal ti Lastri nyalira dina hal perkawis ieu mah. Reret harita Nyi Lastri ka si Denggol. Sakapeung si Denggol oge ngaraos isin sorangan. Ku ngaraos kakirangan dirina tina wantun datang nu nembrah mikarep wantun ngalamar ka Nyi Lastri. Sumuhun Nyi. Sim kuring Ending. Ngan nama adalah kuring teh si Tengkol teh. Da panginten pedah sirah sim kuring mah Tengkol. Janten telahan eta teh cocok kage sim kuring. Nanging leres pisan anu tadi disaurkeun ku tuang Rama Nyai. Sim kuring teh manawi katampi ku kersa ngalamar. Saya aya weh ieu teh dicandak ku sim abdi cenah pun Bapak. Kaya ning cau nyepepelakan weh. Ngan kitu oge sim kuring ge kantos siap lahir sinareng batin. Cina mun cenah bakal kenging panampik ti Nyai oge moal janten pendu. Kocap si Denggol ngawalan wanter ku ngadal pangabasa nu saaya-aya dina dirina ka Nyi Lastri para mitra. Nyi Lastri saukur tungkul. Nanging sakapeung Masarbini risih ngarisikan kacepil Nyi Lastri nu nyebatkeun. Tong hayang Neng, tong hayang Lastri. Tong hayang nampi lalaki anu kitu. Moal jauh jeung kasusah da buktosna oge ka dieu ngalamar teh. Batur mah mantun inten, perak, emas, permata, ieu mangan saukur mantun cau nangka. Modal masak meuli daging ge. Jeung nyungguhan manehna teu balik-balik ka acan. Tong ditarima Neng sanos anak kiai oge nya. Beja risikna Masarbini ka Nyi Lastri para mitra. Nanging Nyi Lastri masih keneh tungkul. Teu lami dina harita anu kantun ngantos jawabanana Nyi Lastri, aya nu uluk salam deui ka sadayana. Nu teu sanes eta teh Mang Sobri para mitra. Sampurasun. Rampes, jawab sadayana. Nyi Lastri atuh ujug-ujug ngajenggelek bunga bari ngareret oge ka Bah Khohir nu nandakeun bagjana hate. Tina wartos sabda pangabaran goib ti Bah Khohir teh leres kabuktos para mitra. Kang Sobri, Nyi Lastri harita bade ngadeg niat ngarangkul ka Mang Sobri. Nyi Lastri harita bade ngadeg niat ngarangkul ka Mang Sobri, nanging ditahan ku Bah Khohir para mitra. Lastri, cekap diuk we heula di dieu Neng. Sing nurut ka Abah. Masarbini siganu olohok para mitra. Sabab dongkapna Mang Sobri istuning benten satemenna. Pakaianana rapih, wangi, dompet pinuh ku duit, tangan kenca katuhu mantun koper paranti wadahna duit. Mobil kendaraan anak anu diangge ku anjeunna narelap mulus magrang di hareupeun bumi Masarbini. Ieu teh Sobri sanes. Taros ku olohok kagok jeung kaget nempo Mang Sobri kiwari Masarbini teh para mitra. Sobri mak kumaha mah? Bentennya mak ninggalna ayeuna mah Sobri teh. Kuring geus beunghar mak, ye koper 2 pinu duit eusina kangge emas ade tah. Bisi kirang masih loba keneh tuh di mobil tuh. Kumaha Abah? Sehat bah? Lastri istri akang kumaha? Sehat Neng? Dupi ye saha ieu teh nu di dieu? Jelma ta monyet ieu teh. Teras jurut Mang Sobri diu kana kursi. Nangkringkeun suku koper diberekeun ka Masarbini. Tur dibuka ku sanyatana harita koper teh duit gepokan hungkul eusina para mitra. Duh, Sobri, ka mana wae Sobri teh saprakna dicarekan ku emak. Emak mah neneangan ka Sobri teh da kaleungitan sabab kumaha onam Lastri teh sanyatana ceurik wae ieu teh kasep ditinggal ku Sobri. Kitu oge emak ngarasa dosa pisan jeung berat nanggung dupi akhirat mun sakintana Sobri tengah hampura ka emak mah. Ayeuna bagea pisan minantu emak teh mulih deui. Tuh Lastri salaki maneh datang geura ditu atuh. Tong cicing wae. Tong make ditantan bari nagaki. Da masih salakina keneh atuh ah. Masarbini kuasa poho mun geus ningali dunya para mitra. Kedok bosokna ngabongkar sifat sorangan di hareupeun Kiai Bakri jeung si Denggol. Atuh
janten hiji tanda kaheranan pikeun Kiai Bakri dina kawitna disebatkeun geus teu gaduh salaki, dupi ieu disebatkeun salaki ku Masarbini dina dongkapna Mang Sobri harita. Kela ieu teh Masarbini. Ieu teh maksudna kumaha dupi disebatkeun tadi teh mun teu lebat yen kersaning ieu lalaki sapantara anak simkuring teh salakina Nyi Lastri. Berarti salira geus ngabobodo ya temun larasna kitu mah. Hari tadi disebatkeun ka kami yen istuning tos teu gaduh salaki. Nanging ayeuna naha benten deui ieu teh. Nah ku pedah kami teh jelema miskin nepi ka dihina kieu ieu teh. Kiai Bakri asa teu raos. Nanging pangucapna kaanteur ku elmu nu istuning disikapan hade ku Bah Khohir nu saukur cicing harita teh para mitra. Nanging Masarbini malah ngawalar kenceng jeung melakeun cangkeng harita dina ngawalerna ka Kiai Bakri. Ih, tadi eta mah teu aya salakina. Ayeuna mah pan tos aya tos datang. Rumasa datangna ge da minantu urang geus sukses. Mun resep kieu ningalina ge tuh minantu urang tah ye. Didinya niat rek ngalamar saukur mawa cau nang kaungkul. Jauh atuh bandinganana. Tuh, tingali Sobri mah kuat mawa duit 2 koper ieu teh kangge kuring. Masarbini meunangkeun milih Mang Sobri nu dina dongkapna dipeuting ieu. Barina ge izin. Urang salakina masih wani dek neruskeun ki sepuh pikeun ngalamar pamajikan kuring ha. Mang Sobri seuri jeung moyokan dina rasa manah anu geus beda ti satadina para mitra. Pamikirna Masarbini kantos narimana jeung katawis meunangkeun pilihan ka anjeunna nu sanos kantos lami ninggalkeun ka Nyi Lastri oge. Pedana kitu da kayan ayeuna mah Mang Sobri tentos janten jalmi anu sukses anu memang dipikahoyong jeung dipikadeudeuhna ku Masarbini dina kanyataan harita. Pami kitu mah berarti anjeun duaan teh ngahina ka bapa jeung ka dewek. Nah pedah kalakuan ku harta. Aranjeun teh nepi ka sera pisan ngadadak loba sagala. Ku teu ngajen ka akhlak jeung adab. Kamiskinan kersa dihina. Tapi harga diri lain cara namun terus dihina. Si Denggol asa teu kiat nahan amarah para mitra. Nu sajelasna ningal kalakuan cara Masarbini jeung Mang Sobri anu kantos ngahina ku cara harga diri kaluargina. Sobri oge nini aranjeun teh geus bener-bener tutung hate geuningan. Katutupan toh hidayah. Goreng adat yang lain asup ka golongan bener aranjeun teh. Kitu oge nini teu sadar maneh teh nini nafsu nuju mangplang ngulinkeun jiwa jeung hate di dinya. Gara nyebut ka Allah kangge nyadarkeun kalakuan kitu jeung kitu teh. Bah Khohir coba nganengahan kana cara gorengna dina sikap Mang Sobri jeung Masarbini. Nanging Masarbini malah keukeuh teu ngadenge sadar kana naon anu dikocapkeun ku Bah Khohir tadi teh para mitra. Aduh, si aki-aki tong ceramah di hareupeun uing ah. Yeuh bari nage pikeun dewek Mas Sobri anu jelas minantu anu leres hade ku sagala rupina. Dupi geuning anjeunna tos tiasa ngabuktoskeun. Kapi nyeri naon anu kamari-kamari di hina ku dewek ayeuna mah anjeunna teh datang. Kuat teu kira-kira ieu mantun duit. Pan bagea kuring mah. Da ieu tujuan uing mah beunghar ku sagala-gala. Hayang ieu boga, hayang itu bisa. Bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah. Pan kitu aya bahasana. Masarbini nu beuki asa kasurupan ku pribawa dunya para mitra. Cahya hatena pareum nutupkeun barokahna diri nu istuning kabawa siganing jelma nu geus teu sadar ku atas jeung wangeunna manusia. Lastri, kumaha ning wartosna Lastri? Hayu urang sosonoan geulis. Sabab da ieu akang parantos dongkap, kumalihan moal bakal ayeuna mah Lastri teh kakirangan ku sagala rupi ragat dunya. Mun cenah isukan hayang meser emas hayu, akang borongkeun wae sakantenan toko-tokona. Mang Sobri nu seuri asa siga jelema nu keur mawarasa kapuas diri para mitra. Nu harita ngan saukur janten panilikan Nyi Lastri dina nyatana ningal kaayaan dirina. Hapunten Kang Sobri, kapungkur jeung nepi kamari panginten Lastri masih ngarepkeun akang.
Sok sanaos akang kantos sataun leuwih ninggalkeun Lastri ku teu aya titip warta caritana ka sasaha oge. Nanging di peuting ieu saprakna Lastri panggih sareng akang. Lastri ngaraos memang geus kedahna jeung hakna Lastri oge milih ka saha wae anu hak janten salaki Lastri. Da akang numutkeun cara adat jeung katangtosan mah kantos sah dikocapkeun pisah sabab leuwih ti waktos anu kedahna sakumaha pangaturan agama urang ngaturkeunana papisahan urang teh engkang. Nu hartosna Lastri tos sanes istri akang deui. Kitu oge akang tos sanes deui janten salaki Lastri. Sabab mun paribasana upami Lastri nampi deui oge kaayaan akang urang kedah mulang deui ku caraning ijab jeung qabul numutkeun adat anu disahkeun di cara urang. Nembean urang tiasa deui disahkeun janten laki rabi Kang. Nanging teges Lastri bakal ngocapkeun di peuting ieu mah kana pilihan Lastri. Yen istuning Lastri teh nampi panglamarna ti Kang Ending kalawan ikhlas redo mika cinta ka anjeunna. Kocap teges Nyi Lastri para mitra anu janten kabungah keur sidenggol tapi asa ngewa kangge Mang Sobri jeung Mas Sarbini anu ngadanguna. Aduh, teu salah danguan icepil abi teh Nyi. Asaan tadi teh nampi kana panglamar endingnya nya. Taros heran bari jeung girang si Ending ka Nyi Lastri para mitra. Sumuhun Kakang, sim kuring nampi kana panglamar Kakang. Istuning Lastri kersa janten istri Kakang. Waler Nyi Lastri nu janten rasa panas kangge Mang Sobri anu ngadanguna para mitra. Ari ieu teh nanaonan Lastri? Maneh teh salah. Nyebatkeun kitu ka salaki maneh. Kumaha ieu teh mak? Pami kitu mah mending dicokot deui wae duitna 2 koper tadi teh mah. Mang Sobri ambek rasa dina hatena para mitra. Sabab naon hal anu disangka istuni ngawalik 80 derajat nu teu kira-kira jauh tina sangkaanana. Nanging Mas Sarbini asa ngalebeutkeun basa ka Mang Sobri nu ngarasa kumaha onam da perkawis istri mah masih dina genggeman leungeuna anjeunna salaku indung. Ulah atuh Sobri, ulah. Ulah ujang ulah. Tenang, isukan ge dipastikeun ieu nya, Lastri mah bakal balik deui ka Sobri. Da emak kumaha onam ge anu berperan dina ieu mah. Teu ngaredoan mana oge. Kumaha onam ge sok tempokeun we, engke isukan ge bakal narima deui pokona mah Lastri mah. Ieu mah geus tanggung jawab emak. Bela Mas Sarbini ka Mang Sobri, nu istuning sieun da bisi dicokot deui duit 2 koper nu janten tos dipasihkeun ka anjeunna teh para mitra. Atuh ieu mah da kantos sakumaha anu kusim kuring dikocapkeun ni. Sabab kami salaku kolot kantos nyerahkeun sadayana ka pun anak. Dupi pun anak oge kantos ngawaler ku tegesna milih Kajang Ending. Nya sim kuring salaku ramana sok sanaos indungna teu mereredo laksa kabingahan. Urang mending saenggalna wae ajen dilaksanakeun icap qabulna antawis para putra-putri kami teh nun. Isukan panginten sim kuring ngarojong ku sapinuhna rasa mana nyanggakeun ngiring bubungahna anak supados enggal-enggal dinikahkeun wae ieu mah. Tembal Bah Khohir nyelapan dina cara tegang narasa manah Mang Sobri nunggeus asa teu dianggap deui ku Bah Khohir jeung Nyi Lastri para mitra. Ih, teu bisa kitu Abah. Urang isukan nikahkeun Sobri jeung Lastri titik pokona mah. Ulah jeung sasa jeung teu bisa dioba-oba. Tandeus kocap Mas Sarbini deui para mitra nu keukeuh mela Mang Sobri dina hal ieu. Kitu oge Mang Sobri nembal kuasa kalingkup nafsu dina harita. Pami kitu mah bener-bener dek sangaja ngaudangkeun ambek dewek ieu teh aki-aki teh. Ku ngewakeun tetep milih kapilihan Lastri kasih monyong itu. Mang Sobri nangtung tur niat rek ngarontog ka Bah Khohir. Nyanyi Lastri oge ngajerit teu kapalang. Aduh Abah. Nanging dina Mang Sobri dek ngarontog ka Bah Khohir kaburu ditangkis ku si denggol dina harita. Buk atuh janten labuh disalengkan eta Mang Sobri teh para mitra. Hehehe, karek sakitu geus rak-rak ni euy. Beuna ge lamun lalaki bener mah tong ku sagala kasar komo-komo dek wantun nyilakakeun ka kolot tu geus lain tandinganana. Heuk, sakareupan weh dewek ieu. Kocap Ending bari harita Bah Khohir jeung Nyi Lastri nyalindung di satu kangeunana. Mas Sarbini malah milu-milu mapanas kana kaayaan harita para mitra nu bari ngahudangkeun ka Mang Sobri. Aduh Sobri, hudang kasep hudang ayo.
Mama pokoknya memilih ka Sobri kumaha onam ge. Geus kagok, mama geus kagok. Sok lawan we, lawan. Ayo kasep sok. Dibantos ku mah pokoknya mah didoakeun sabaragat mah yen istuning Sobri nu bakal menang mah. Keukeuh mama milih ka Sobri da duitna ge loba. Mun duitna saeutik mah keur naon? Nu loba nu dipilih ku mama. Me jelas akan tenan, tanda sakeun weh budak goreng kitu mah. Hayu kasep. Masar bini mah panas diri Mang Sobri nu asa kahina kudu eleh ku si Ending dina harita para mitra. Atuh Mang Sobri teh hudang deui. Ngajenggelek mawa si mah beureum nafsu nu ngagulung diri, huntuna kadangu kakereot jeung leungeunna ngepeul pinuh ku urat-urat badag nandakeun mun neunggel bakal nyaricik kana pilareun cacap ka saha wae jelma anu diteunggeulna. Kunyuk sia teh. Hayu urang buktoskeun. Jajaten lalaki jeung lalaki teh. Sok buktoskeun. Kabisa maneh ka dewek. Urang tanding di luar we. Meh ngeunah lah ngabantingkeun jelema model kieu mah. Mang Sobri ngagajleng keluar. Bari ngabatin nafsu nu teu katulungan para mitra. Tur sadayana pada keluar oge, Masar bini misahkeun maneh nu aya dina beh katuhu ka tempat di mana Mang Sobri ngadeg harita. Tunjukkeun, kasep tunjukkeun. Sobri, minantu mah sok tunjukkeun ka mayen Sobri teh pinuh ku pangabisa. Ku silatna, ku usikna, ku elmuna, ku duitna, pokoknya mah sagalana bisa Sobri mah. Sok teunggel weh langsung. Tuh entong diantep. Huntuna ge dungil kitu da eta jelema teh. Hantem we hantemnya. Cicing mah cicing. Bisa dibanting oge ya. Paeh model kieu mah di leungeun dewek mah. Teu nya keur nyang hareupan saha mun eta si monyong teh. Kocapna Mang Sobri nu katutur ujub sombong na sifat adigung Mang Sobri kiwari para mitra. Mitra kaum dangu, peuting geus beuki jempling. Angin ngagebes kenceng si garing nyaksen kajadian di peuting kiwari nu dek dicaturkeun gulungna Mang Sobri jeung si Denggol. Harita katawis dua lalaki geus pahareup-hareup. Mang Sobri didukung ku Masar bini. Si Denggol didukung ku Bah Khohir, Nyi Lastri jeung Kiai Bakri. Nanging wargi di lembur bulang kaleresan di peuting harita teu aya pisan anu ngaliwat da memang eta lembur teh nuju jempling dina ayana. Ngadadak atuh Mang Sobri ngepelkeun peureup anu disorong ka bagian dagu si Denggol. Heup, nyingkas si Denggol para mitra, ngahindar bari motah leungeun kiwena nangkis peureup Mang Sobri turikat nyodok ku leungeun katuhuna kana dada Mang Sobri anu didudug nepi kan nepakeun jantung Mang Sobri. Dug, atuh Mang Sobri teh kabawa mundur ku doronganan dedegan eta si Dengkol anu ngajadikeun jantungna ngarenghap eungap pedah karasa nepi ka angen-angen. Waduh, si monyong nyodok ka dada. Eungap. Tapi teu ngajadikeun fatal lah dorongan sakitu mah. Sok kaluarkeun deui sia teh. Ka bisa ilaing kaluarkeun. Gunem jeung susumbarna Mang Sobri di peuting harita nu memang geus sakali kadedeg ku peureup si Denggol kana dada kencana. Hayu tieu, dek diserang apa kuring nu nyerang ye? Susumbar mah menang tapi buktoskeun atuh. Teu lami si Denggol nyerang para mitra. Teu kaduga harita ku Mang Sobri yen dek saknyana si Denggol teh nyerang nepi ka ngagelibeg tuur si Denggol ngajleng ngahantem dagu Mang Sobri. Buk! Atuh Mang Sobri ngajungkalit nepi ka tibalik. Nganimbulkeun keanehan nu ngadadak Mang Sobri teh ngerubah wujud janten hiji ririwa ti bangsa buta. Panon bolotot siung burawing rambutna awig-awigan saibarat bang barongan nu keur depak dek ngadepak mangsa dina ayana. Nu teu sanes kawujudan eta teh mangrupikeun wujudna Prabu Wiraboma salaku raja anu durjana tapi sakti mandraguna ti karajaan gempuran. Anu memang ngahaja nyipat rupa janten Mang Sobri sabab deudeuh jeung mikahayangna janten salaki ka Dewi Anting Rengganis. Nu dikocapkeun istuning dina mangsa harita Mang Sobri diusir jeung mipir ka pinggir kali teh. Salaresna Mang Sobri mah ti kejebur para mitra nepi ka bawa palid ku santerna Cai Walungan nu akhirna nyangsang di hiji lembur balungbung anu kaleresan dirawat jeung dididikeun ku pangarti jeung pakaya ku Kiai Bakri nyaeta di lembur Arjasana. Anu janten sapaguron oge eta Kiai Bakri teh kapungkurna sareng Bah Khohir basa nyuprih ilmu batin di Gunung Salasi. Nanging nasib nu geus jadi tali rampe kanyataanna manusia. Dewi Anting Rengganis oge harita ngadadak hadir
janten kaget teka palang nungges kacolongan ku cara sipatanana eta Prabu Wiraboma. Anu ngarasa rugi nanging teu bisa kumaha. Anjeunna ngadadak lumpat jeung awur-awuran kasieun dina saprakna terang nu janten salakina teh hiji layan makhluk bangsana nu digeuleuhan ku anjeunna. Nya harita oge dasarna Masarbini anu geus kapalang milih ka eta Prabu Wiraboma. Atuh dina ngabritna eta Prabu Wiraboma teh bari ngarawu Masarbini anu bade dibawa ka alam bangsa anjeunna nyata alam bangsa siluman. Nu teu sanes pikeun dijadikeun budak kagorengan nu disayogikeun ka balad-balad dia tamtamana ti bangsa buta siluman teh Parabit. Ampun manusia, teu sanggup kuring ngalawan manusia dasar makhluk nu sampurna disampurnakeun sagala rupana. Teu daya dewek nyumput buni di manusia mah. Tapi wayahna ieu hiji jalma dek dirawu ku dewek pikeun dahareun bangsa kaula hai. Sabab manusia model kieu cocok kudu ditandasa sagala rupina mah. Hei Dewi Anting Rengganis, ulah lumpat pojo akang. Ngaleos harita eta ririwa ku bari ngarawu Masarbini anu dibantuna ka alam siluman para mitra. Atuh ngadadak kersaning cara kawasa si Denggol teh ngarobi wujudna janten Mang Sobri dina ayana. Aduh Kakang Sobri, teu salah. Geuning kula ge teu kabobodo tenjo, istu ning terang pisan kumaha akang jati aslina. Ucap Nyi Lastri bari ngadekep ka Mang Sobri dina balilihana Cipanon harita para mitra. Atur nuhun Nyai. Akang sono tiasa disarengkeun deui sareng Nyai teh. Jeung panginten memang kieu kuduna lalakon urang duaan teh Nyai. Ananging nya kitu urang candak hikmah nawe pikeun sasa oge. Nu mawi ngaran sifat syukur jalmi mah la ing syakartum la ajidannakum wa la ing kabartum inna adzabil syadid. Sing sajal maloba syukur pasti ku Allah Ta'ala bakal ditambihan eta nikmat teh nanging sing sajelma anu kupur janten siksa weh atuh geulis. Akang sono tiasa sasarengan deui. Nu pamugi neng, urang teh ulah deui kapipisah ku cara naon oge. Mada parantos labur ka bawah ka ditu, tapi da teu tiasa kumaha jeung kumaha panginten kieu kedah jeung caritana ti pangeran kitu guratanana kana tali rampe urang sadayan. Ku kituna ayo urang sasarengan mujas jeung muji syukur ka Allah Ta'ala salaku Gusti urang sarerea di peuting ieu ne. Kitu pedar carita lalakon Mang Sobri nu tungtungna kacandak hikmah yen istuning saha jelema anu poek hate bangor lampah jeung jail kaniaya bakal daksa lapur sagala-galana para mitra. Nu dicarioskeun salajengna dina ieu gelaran carita ka Masarbini nu ngalakonanana. Tutup carita kaditu namah Mang Sobri hirup bunga jeung Nyi Lastri. Kitu oge Bah Khohir nu saukur nuluykeun ngiring kaayaan ka anakna nepi ka gaduh incuna jeung pinemuna usaha Mang Sobri jeung Nyi Lastri teh. Oge teh ka kantun Kiai Bakri anu salaku kolot angkatna Mang Sobri. Ngiring oge bingah ka bawa bunga ku sagala kaseanana anu ngajantenkeun dina ieu carita tutup lawang si Gotaka. Alhamdulillah para mitra, dupi dongeng Mang Sobri teh kantos tamat. Ku kituna sim kuring salaku tukang ngadongeng nyuhun dihapunten kana sabudaya kalepatan. Insyaallah urang lajengkeun kana carita dongeng Sunda anu sanesna anu bakal ditayangkeun deui di ieu channel. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.